Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-waqfu ari ieu eta buat martelakeun waqaf tanwinani srofatini al alifa waqfan watil wa gueri fatini dipa ij'al kudu ngajadikeun anjeun alifan kana alif tanwinan kana tanwin isro fathin tetep itu tanwin cicing dina sabada fatah waqfan karana waqaf wahdipa jeung kudu ngabuang saleresna anjeun tilwa gueri fathin kana tanwin anu nyanding kana salian ti patah wahdip liwaqpin pisi wadirori silata gueril fathi fil idmari wahdip jeung kudu ngabuang anjeun liwaqpin karana waqaf pisi wadirorin dina salian ti madarat ngabuang kana silata gueril fathi kana silah salian ti fatah fil idmari dina domir wa asbahat idzan munawwanan nusib falifan fil waqfi nunu hakulib wa asbahat sareng nyarupaan naon idzan lafad idzan munawwana anu ditanwinan itu idzan nusiba dinasobkeun itu munawwan fanunuha mangka ari nunna itu idzan alifan kuliba eta ditukeurkeun itu nun alifan kana alif fil waqfi dina nalika waqaf wahad buyal mankusi ditanwini ma malam yunsob aula min subutin fa'lama wahad buya ilman kusi jeung ari ngabuang kana ieu mankus ditanwini anu ngabogaan tanwin itu yal mankus lam yunsob malam yunsob salagi teu narima nasob itu yal mankus aula eta leuwih utama itu hadbu min subutin tibatan netepkeun kana itu yal mankus fa lama mangga kudu uninga anjeun kana hukum wa ghairu ditanwini bil aksi wa fi nahwi murin luzumu raddil yaktufi wa ghairu ditanwini sareng ari salian ti iya anu ngagaduhan iya mankus anu ngagaduhan tanwin bil aksi eta tetep kalawan sabalikna warodi sareng kudu ngabalikeun anjeun aliyaa kana iya fi nahwi murin dina saumpamana lafad murin ulangi waluzumu raddin sareng ari ngamistikeun kana ngabalikeun waluzumu raddil ya'i sareng ari ngamistikeun kana ngabalikeun iya uktufiya eta dianutan itu luzum fi nahwi murin dina saumpamana lafad murin wa ghairuha ta'nisi min muharraki sakin au kif ro'imat taharruki wa ghairuha sareng kudu nyukunkeun salaresna anjeun kana wa ghairuha ittanisi sareng kudu nyukunkeun salaresna anjeun kana salian ti ha ta'nis min muharrakin halna tetep itu ta'nis dina anu diharkatan sakin tegasna kudu nyukunkeun salaresna anjeun hu kana itu ghairuha au kipatau kudu ngawaqafkeun anjeun ro'imat taharruki bari anu ngamaksud kana diharkatan au asmimi dhammata au kib mud'ifa ma laisa hamzan au alilan in kofa awismim atawa kudu nyampurkeun anjeun ad-dhammata kana dhammah
Auqif atawa kudu ngawakofkeun anjeun mud'ipan bari anu nikelkeun la ma kana harap laisa lain itu ma hamzan eta hamzah au alilan atawa haraf elat in kopa lamun nganutkeun itu ma muharrokan wa harokatinin kula lisakinin mutaharikuhu layuhdhola muharrokan kana anu diharakatan wan kula sareng kudu mindahkeun anjeun haro lisakinin kana harap anu sukun wa harokatin kana anu diharakatan tahrikuhu ari ngaharakatan kana itu sakin layuhdhola eta henteu dilarang itu tahrik wa naqlu iyu dam nadhirun mumtani wa dzakabil mahmuzil laisa yamtani wa naqlu sareng ari waqop naqol iyu dam lamun diteu ayakeun naon nadirun babangsaanana mumtaniun eta narima kacegah itu naqlu wa dzaka sareng ari iyu dam nadhirun laisa eta lain itu dzaka yamtani'u eta narima kacegah itu daka fil mahmuzi dina mahmuz bil waqfi ta'nisil ismi hajuil ilam yakun bisakinin sohawusil ta'ut ta'nisil ismi ari tak tanis dina isim ju'ila eta dijadikeun itu ta'ut ta'nis fil waqfi dina nalika waqaf haan kana hak sakat ilam yakun lamun teu kabuktosan itu tak tanis wusila eta ditepungan itu tak tanis eta ditepungkeun itu tak tanis bisakinin kana harap anu sukun soha anu soheh itu sakin wa qala dza fi jami tashihin wa ma'dhoha wa ghairu daini bil aksin tama wa qala sareng saalit naon dza ieu ta'ut ta'nis ju'ila haan fi jam'i tashihin dina jama tashih wa ma sareng dina isim doha nyarupaan itu ma kana jama tashih wa ghairu dzaini sareng ari salianti ieu tashih sareng madoha intama eta narima pantes itu ghair bil aksi kalawan sabalikna waqif bihasakti alal fi'lil mu'al bihad bi akhirin kaatiman sa'al waqif jeung kudu ngawaqofkeun anjeun biha isakti ku hak sakat alal fi'li kana fi'il al mu'alli anu diharap elatan lam fi'ilna bihad bi akhirin ku sabab ngabuang kana akhir kaatiman sa'ala ari contona eta tetep seperti lafad ati man sa'ala ati kudu mere anjeun man kajalma sa'ala menta itu man walaisa hatman fi siwa maka'i au kaya'i majzuman fara'i mara'au walaisa barina sanes barina teu aya itu hak sakat hatman bari anu barina misti fi siwa madina salianti fi'il ka'i tetep itu ma seperti lafad'i au kaya'i atawa seperti lafad ya'i majzuman bari anu dijazamkeun itu kul tina'i sareng ya'i faroi mangka eta kudu ngaraksa anjeun makana aturan ro'au ngaraksa ulama kana emak wa ma fil istifhami injurat hudib alifuha wa olihal ha intaqib wa ma jeung ari lafad ma fil istifhami dina istifham injurat lamun hudipa eta dibuang naon alifuha alifna itu lafad ma injurat dina nalika dijeerkeun injurat lamun dijeerkeun itu ma
Wa auli sareng kudu nyandingkeun anjeun ha kana lapad ma alha kana ha sakat intakib lamun ngawakopkeun anjeun kana itu ma kana itu lafad ma walaisa hatman bisiwa man hafadho bismin ka qauli kakti doa maktado walaisa sareng sanes itu auli walaisa sareng teu aya itu auli hatman eta wajib bisiwa madina salianti kalimah in khofado narima jr itu ma bismin ku isim kakauli kakta doa makta doa ari contona eta tetap seperti ucapan anjeun ikta doa tegesna lafad ikta doa nungtut naon ma perkara iktado nungtut itu ma wawasladil ha'i ajiz bikulli ma hurrika taharika binain lazima wa ajiz sareng kudu ngamenangkeun anjeun wasladil ha'i kana ngawasolkeun ieu ha sakat bikul lima kana saban-saban isim hurrika diharkatan itu ma taharika binain kalawan harkatnya tanah mabni lazima anu misti itu bina wasluha biwiri taharikin bina udi masyadda fil muda mistuhsina wawasluha sareng ari nepungkeun kana ha sakat bigueri taharikin kalawan teu aya tahrik binain anu mabni itu tahrik udipa eta di abadikeun itu bina syadda syad ustuhsina barina direken sae itu waslu fil mudami dina salamina warubama utiya lafdul waslima lil waqfi nasron wa fasya muntazima warubama utiya sareng terkadang dibere naon lafdul wasli lapad wasol ma kana hukum lil waqfi tetep itu mapikeun waqaf nasron dina nasarna wa fasya sareng masyhur itu utiya lafdul wasli muntaziman bari anu narima nazam Sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.